berat teuing. Ibu teh masang pom itu anu kumaha nya teh. So aing geus 30 jam aing. Dok. Kan, kumaha pan arek masang lain? Cicing wae atuh. Bos, milih lah teuing ibu teh masang. Aing pacak di rumah aja lah. Lu dirasa ari si budeg. Ka kanyarekan ka urang. Tak urang teh geus ditah mah gawean itu kita dipasang. Ya bos, kita geus kesal ya. Di jam 6, aya jam 2, tadi we datang bos. Kesal bos, di sana aya akaran. Dirasa aing bingungan. Duh, aing lieur boga anak buah kaos kieu main kalau lieur. Eta ngadi kita si Bang Doyok aing Kalau lieur nu aya kamikiran ge lah. Bos, semangat ayeuna. Ayo atuh ngomong mah. Masing bae atuh. Aing mah ieu kudu gesit bos. Waktu kita buang bos. Aji, kalau lieur wae kana sirana ge. Geus lah, lain mah dibere pesangon lah sina eureun gawena. Ya, maneh mah eta mah geus eureun we gawena urang lieur. Urusna ge batang budak oleho. Tah, urang ayeuna dibere tah. Dibere geus eureun nya, ieu pesangon bareng maneh tah. Tah, cukup sakitu ge. Bos, padahal mau wios bos. Abi mah teu ngiring tah mau ieu. Bos segala purus segala bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tugasnya bosnya. Aji, nah jadi bekir lieur kieu aing ngurusan lain bonus budak ieu mah. Ieu mah pesangon keur maneh, da maneh geus teu bener gawena lah lieur urang mah. Mau dirasa bos? Iya bos mere acis teh. Tangan dengan awewe. Aduh, moal balik bos. Tengah poe ereng-erengan kieu mah moal ngeunaheun. Biuk terasi. Jeung lamun aya awewe kudu bebeja saminggu deui, da kudu inden. Dan tuh kisah kieu mah anjing moal mahi bos. Mun dirasa anjing si bos beuki ka awewe kitu ya Allah. Kalau pusing kieu naon nu dirasa sia budak. Lah aing mah edit aja mah lieur pikiran maneh mah. Anjing. Goblok. Edit aing mah. Kudu dirasa anjing goblok aing begunungan kieu. Lumayan anjing daripada kawe ke. Ku aing dibelikeun beak aja. Wah anjing mah sih. Wah aya si Manoyo anjing. Bah. Ngomong anjing.